Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sedayana pencinta cerita Sunda tanah pidongi Sunda versi Manggi Namara. Sahabat di mana bae alamatna wargi kumadara mang sadayana pamugi wae nya sehat jasmani oge sehat rohanina aya dina panangtayungan akan napil lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta bisa dipihara pusing kuring siang kalian. Wargi sadayana anjung ngantos-ngantos cerita Sunda dina judul Selibelaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian ka-32 kamu dinten ieu. Dina bagian anu ka-31 urang nyarioskeun Nyi Aisyah sareng Mang Kohar teh nya. Nyi Aisyah perjogi pisan ka Mang Kohar kumargi aya hal anu bari diuningakeun. Ta kumaha jeung naik carita wargi sadayana mangrupi jeung ngadamkeun eta-eta landung pangubrah. Mang, pugu kuring teh aya perlu ka mamang teh kumaha geus terang atawa acan, Mang? Cek Aisyah mengkolkeun omongan kana pangabutuh sorangan sabab ditadi keur dipikiran. Ari sacara garis badagna mah geus terang mangge. Da Nyi Mami ngobrol heula jeung Mang. Tapi ari kana maksadnya inu salaresna mah teu acan aku kumaha atuh. Kieu Mang. Ari imah encan angeus alus atawa henteu Mang? Nya goreng atuh. Komo da nyai mah loba duit. Nah, make teu diangeuskeun atuh. Ieu teh matak piomongeun batur eta teh. Nya kajen ari kitu mah atuh. Pamadegan mamang sarua jeung pamadegan kuring. Taina kieu kuring rek minta tulung ka mamang. Wayahna ieu mah angeuskeun janela nu kurang pasangan. Anu sajen beresan, pek biayana hitung ku mamang, engke ku kuring dibayar. Jalankeun ku mamang sing nepikeun ka angeusna, tah sakitu perlu kuring teh Mang. Cek Aisyah teu asa-asa ayeuna mah hatena geus buleud. Naha moalna naon teh wawartos Kajang Sarip? Ah moal kana tanggung jawab kuring eta mah. Nya mangga ari kitu mah, keun enjing urang pidamel. Saterusna Aisyah jeung Mang Kohar teh badami dibantuan ku Bi Uci, putusanana isukan Mang Kohar rek digawe, duitna dibere harita. Sanggeus rengse badami Mang Kohar bari ka imahna, bari mawa haten bunga sabab ngeunang buruh nu mucekil ti Aisyah. Kocapkeun isukna Mang Kohar geus der digawe dibantuan ku adina nu lalaki. Poe eta Sarip can datang keneh bae. Taksiran maker usaha kanu jauh da biasana sok ka Cirebon jeung ka Bandung. Gancangna carita, Imah Sarip geus beres kabeh taya nu kariba. Sabab kakurangan sautak saeutik dibereskeun ku Mang Kohar. Sanggeus rengse Mang Kohar tara elol-elol deui ka Aisyah. Isukna Sarip datang di kota terarat-reret kana kaayaan imah nu geus beres. Kala ngabaheulai di tengah imah bari ngareureuhkeun ka capek. Ka Aisyah bebeja yen tas di Majalengka cenah. Hasilna dibikeun mangrupa duit ratusan ribu ladang itu ieu. Hampura akang teh sahih. Kapaksa ini teh bebeja heula sabab tadina mah moal nyaba jauh tapi lebar ku piduiteun. Ayeuna meuli gula 5 truk. Atuh terus saya Kang TK Majalengka, ka Jatiwangi jeung ka Kadipaten nepungan ka Wawuhan. Meuli gula keur jualen deui, nya berkah hasil, batinna mucekil. Ceuk Sarip sasadu ka pamajikanana, peda inditna teu bebeja heula. Ah keun wae Kang Sarip kuring ngabebas. Moal rek halang-halang kana usaha, pokona mah asal salamet rahayu wae. Tembal Aisyah teu loba itu ieu da geus puguh salakina boga usaha ayeuna mah. Nya syukur ari kitu mah. Ngan wayahna pangneangankeun endog atah jeung raracik lah Kang rek syukuran ieu. Peda tas meunang bati rada mucekil ieu teh. Kabeneran lainna teh malam Jumaah deui. Nah can bisa dieureunnan masang sasajen teh Kang. Ganti atuh ku cara sejen da moal matakna naon meureun. Moal matak menang kumaha. Apan geus kitu papatana guru akang teh sarta teu meunang henteu. Jige buru-buru lah ulah loba tatanya. Da moal matak rugi.
Sarip rada muncereng tepanuju kana omongan Aisyah. Atuh Aisyah teu baha najan tepanuju ge kapaksa ngajalankeun parentah salakina, gancangna sasajen geus sayagi terus digundukeun dina meja liti. Ari Sarip sabada bebersih teh terus make samping sarung, make kampret bodas jeung dikopeah. Bu Sarita ka kamar mawa sasajen manisan nyiru. Sanggis aya di kamar andekak sila bari nyang haripan barubuyan, paldungkus salseupna mani mulak di jero kamar. Nun Gusti nulingih di Pulau Majeti, sumangga nyangakeun sangu putih sapulukan, ya abdi si Jawa Bakti, alit anu disangakeun, ageng nu disuunkeun. Sagarupi pangasih di Gusti parantos katampi, nanging panuhun mugi sing ditamih deui. Ceuk Sarip gegeren dengan sorangan, puruluk meulembli menyan mani marpat kaduruk ruhak. Sanggeus anggeus babaktina, Sarip kaluar deui gek diuk ditepas bari nyang haripan cai teh jeung lalawuhna, palenyun udud bangun nikmatna keur. Geus kitu selinde Aisyah nyampeurkeun gek diuk igireun salakina, terus ngobrol ngaler ngidul. Bari ngadaguan burit, kahidupan Sarip katempona beuki Nanjung, tenangah-nangah ning buncil leuit loba duit. Teu karasa reup harita peuting. Aisyah buru-buru nutup-nutupkeun jandela sarta nyinggetan damar. Ayam geus diampihkeun ku Bi Uci, soang geus di kandangan, domba jeung sapi geus di paraban. Atuh jongjon Aisyah teh terus ngalakonan salat maghrib. Sabada syukuran ka Allah ngarasa bungah nempo salakina salamet bari balik mawa duit loba. Kira-kira wanci salere budak kayan peuting asa beuki jempring. Kadenge ukur soraga angjing jangkrik, jalma magis eueuh an wani ulampreng peuting. Ari langit harita lenglang, bentang oge baranang, ngan hanjaka can bijil bulan, lalai jeung kalong pating gaya bag, laliar neangan hakanin. Atuh peuting eta asa keung mata Korea murumingkang, mending cicing bari ngaleureuhkeun ka capek. Harita Aisyah jeung Sarip geus araya di kamar ngan can sarare. Barang rek dug pisan ngagoler, kadenge aya nu ngageroan di buruan, atuh Sarip teh curing hak, rek sare ge henteu tulus. Saha nu gegeroan, Kang? Ceuk Aisyah rada riwas lantaran dina kayan peuting bet aya nu nyalukan. Teuing akang ge teu apal kana sorana. Keke, urang dengikeun deui. Datang tu nyalukan di ka akang. Kade, Kang, kade. Mun yakin mah ulah ka lamun can yakin mah ulah ka ditemalan. Bisi bangsat, Kang. Ah, pira aku aya bangsat gegeroan. Jep harita nu duaan jempe atuh mani jempling di imah teh. Sedengkeun di luar aya dua jalma nu tarumpak kuda pating kulinting di buruan. Anu saurang harita turun tina kuda nyampeurkeun ka hareupeun imah. Cat kana teras terus nyalukan Sarip. Sarip. Kadengin asa geuman mata keung, harita teh Sarip keur diuk dina sisi ranjang, rek nembalan bet asa-asa manehna. Tapi hari teu ditembalan bisi aya nu perlu penting, tungtung napok ngaharewos ka Aisyah. Sah, cicing di dieu nya. Eta jalma ku akang rek diintip heula. Kade sing hati-hati, Kang. Ulah rusuh teuing nemalan. Moal atuh, da Kang ge boga pikiran. Sarip keluar ti kamar, rap make baju jeung celana panjang. Terus ngadeuketan panto hareup memeh nembalan naung heula. Breh anu tumpak kuda di buruan. Anu deukeut panto mah henteu ka ciri, da kahalangan. Rip. Sarip. Ulan. Ieu kuring mah. Cik Sarip setengah disadar nembalan kan nyalukan. Nurutkeun alasaan Sarip manehna mukakeun panto. Tuluy kaluar ti imah,
Tegung sia carita lantaran leungeun aya nyekel ditujun kana kuda. Celak ditumpakeun kana kuda, buretek kuda teh lumpat ninggalkeun Imah Sarip. Seor angin ngagelebugit tatangkalan manisea ngaguru handaruan. Di kajauhan kadenge suara anjing nu babau. Ditemaku ungkut-ungkut kawas dileuweung. Malah ciang-ciang gemelu ngiwud disada nambahan keun jeung sieun. Jep angin jempeng, suara anjing babaung leungit. Kaayaan balik di cara tadi. Atuh Aisyah teh jadi penasaran. Manehna buru-buru kaluar ti kamar, red ka kenca red ka katuhu, neangan salakina di tengah imah eueuh. Aih. Nah kamana ari Kang Sarip? Kang Sarip. Aisyah gegeroan, bari terus kata tangko teteng di barung jeung geumpeur. Leo sarita katepas bus ka kamar panyepen di dinya ge tuluy manehna teh ka dapur. Sarua teh ka sampah. Aisyah miting ngarasa melang, bisi salakina aya nu nyulik. Rek diteangan kaburuan teu wani bisi aya jalma jahat nu ngintip. Ya Allah Gusti. Nah kamana ari Kang Sarip? Aisyah samar polah nu akhirna gegeroan ka Bi Uci, nya puguh bae Bi Uci teh reuwaseun. Lantaran harita teh keur diuk keneh di tengah imah bari nyawang lalakon anu geus kaliwat. Nya kulantaran ngadenge Aisyah nu gegeroan, Bi Uci teu malire nanaon harita jero turun kaburuan, beulenyeng lumpat meulu ka imah Aisyah. Barang gok hareupeun tepas Bi Uci ngajenghok. Lantaran nempo anu keur sesongkolan dina teras bangun nu boga kanyeri. Aih. Nah sahari ieu. Kunaon eta teh sesongkolan di dinya nyeri beuteng atawa naon? Ceuk Bi Uci bari undur-unduran rek nulungan teh asa-asa buru punduk kalah pating puringkak. Tungtuna gero nyalukan Nyi Aisyah. Nyai mawa damar kaluar ieu bibi di dieu. Bi Uci eta teh. Aisyah nanyakeun ti jero kamar, hatina rada teger ari ngadenge kitu mah. Nya bibi buru-buru mawa damar ka dieu. Berai panteng muka bareng jeung bijilna cahaya lampu nu di bawah ku Aisyah. Bareng bere kacaangan anu dina teras teh Sarip keur sesongkolan bari utah getih. Puguai Aisyah teh maningot seak harita. Sarta lampu dialungkeun gabung nganontok Sarip anu keur ngutah-ngutahkeun getih. Kang Sarip, Akang. Kunaon Akang teh ieu teh? Kunaon Kang? Ceuk Aisyah bari ngagugulung salakina. Tapi Sarip teh nembalan kala ohek-ohekan bari nyekelan dada. Puguh bae Bi Uci gempeur nempo kitu mah. Jabari was nempo lampu anu dialungkeun, harita teh minyakna bahe, seuleuna nyambar kana sumbu nu bijil teh jero damar. Nyai sing tenang. Ulah gempeur bisi cilaka ku pola sorangan. Keun geuring mah urang bawa ka jero, urang tulungan. Ceuk Bi Uci harita bari menerkeun heula seuneu. Sarta dipareuman sakalian da bisi ngalentab ka imah. Bibi, tulungan Bi ya Kang Sarip kunaon Bi? Na teh bubugu bet jadi kieu. Tulungan Bi, tulungan. Aisyah bari ceurik kreuwas jeung watir nempo salakina anu ngagolok-golok utah getih. Bi Uci teu loba omong manehna neger-neger hate regeyeung mayang Sarip anu keur babalongkengan. Sakitu gedena teh asa hampang terus dibawa ka tengah imah digolerkeun dina samak. Ari Aisyah nuturkeun bari lembah Cipanon geus teu bugur rasaan tempo salakina kitu. Bi, kumaha nulunganana Bi? Ulah diantap Kang Sarip teh Bi. Kelanan Nyai urang neang mangkohar. Leos Bi Uci indi teu marirekan gering lantaran butuh ku tanaga mangkohar. Ari Aisyah harita ngagugulung salakina ku sorangan. Ukur diceungceurikan da teu bisa ari ngubaran mah. Kang Sarip, sing kuat Kang, sing eling. Da tadi ge cekuring teh ulah bijil, ulah nembalan. Nah atuh bet maksa teuing. Teng teuing anu jahil bet nyiksa ka salaki aing. Naon dosa Kang Sarip teh atuh, da satana nyerikeun batur. Ceuk Aisyah bari ngagugulung anu gering bari toleh dihujanan ku Cipanon.
Tekung sila pating kurutaknu datang. Mangkohar jeung Pak RT dituturkeun ku tatangga Aisyah anu darikeun. Sarta jujul harita datang hayang nulungan kanu cilaka. Kunaon ieu teh nyai kunaon? Cek Mangkohar bari ngadiketan. Gap nyakal tunduk Sarip dipencetan bari diteuteub. Nya nyai kumaha ieu teh mimitina yeuh? Cek Pak RT. Tadi teh anu nyalukan. Terus Kang Sarip keluar. Ari diteang keur babalong kengan utah getih. Sasongkolan mata khawatir. Ieu teh can bisa ditaros duka kunaon nu salaresna. Cek Aisyah bari nyusutan Cipanun. Aduh, kudu kumaha ari geus kieu yeuh Pak RT. Mangkohar susah kupilampaheun. Ayeuna mah kieu kuring rek neang mantri ka Situ Raja. Ari Mangkohar kudu ka Cirenda, teang Aki Cakra buru-buru ulang-ulang kieu atuh. Nya bener mangga Pak RT mangga. Pak RT harita jeung Mangkohar arindit ngan beda tujuan. Pak RT maka Situ Raja, ari Mangkohar maka Corenda rek nepungan Aki Cakra. Seringkeun di imah Aisyah beuki loba nu ngariung, tapi taya nu bisa nulungan. Sebab kasakit Sarip ujuk-ujuk banget bae. Ngutah-ngutahkeun getih taya saatna. Geus beak samping sabaraha hiji dipake nandean getih, akhirna mah ditandean ku baskom. Aina urang kocapkeun Mangkohar nu mingki ka Corenda, limpangna setengah lumpat, bakat ku hayang buru-buru tepi. Aina anjog kanu dijugjug, geus ka pakarangan imah Ki Cakra, terus pupuntenan bari ngetrokan panto. Saha? Aya naon kaketrok wayah hagieu? Cek Aki Cakra bari kaluar di kamar, sarungna ngaleleke muru panto, berai panto muka red kaluar, teu aya nu kasiri da poek. Abdi ki pun Kohar ti Jati Putri. Aya peryogi ka Aki. Jang Kohar. Aya naon atuh asara ruas-ruas teuing ieu teh. Jang Sarip teu namang wales ki. Enggal tulungan ki. Cek Mangkohar harita teu ungga-ungga acan da moalila atuh Aki Cakra teh buru-buru ka imah deui arek di baju. Sarta terus harita bebeja ka Aki Cakra yen arek nempo heula anu gering parna. Ayu atuh jang urang tempo. Mangga ki langkung enggal langkung sae. Braduanana lempang harita ngajugjug ka Jati Putri. Di jalana poek atuh teu bisa gancang lempangna. Kapaksa Mangkohar neangan awi garing keur obor gur disunut atuh caang ayeuna mah. Timiti raha geuringna jang. Cek Aki Cakra. Wengi ieu ki ngadadak cenah kapandakna teh ditepas di teras. Ih, kurupa-rupa wae kasakitenya. Mata keung. Nu mata kade sing maspada zaman ayeuna mah jang. Loba pisan sasalad, loba kasakit nu mabari nerekab. Cek Aki Cakra amanat ka Mangkohar. Leres ki kahartos ku abdi ge. Ayeuna mah memang kada waspada pisan, bagi seueur kajantenan aneh. Cek Mangkohar bari jongjon harita lempang. Nya akhirna manepi ka imah Sarip, Aki Cakra pada mapag, sebab sarerea ge ngarep-ngarep ka Aki Cakra. Anu tangtu beunang dianalkeun. Sedengkeun Pak RT mah can datang da puguh jauh teh. Enggal tulungan kieu jang Sarip teu damang walas ki. Cik Bah Doyot bari nunjuk ka Aki Sarip nu keur pada ngarejengan. Rusuh-rusuh teuing. Da tadi teh Aki geus tepung di jalan. Jiga Aki Cakra teu kebat nyaritana terus ngadeukeutan ka Sarip anu keur pada nyekelan. Sarip dipariksa, dititenan awakna, malah akhirna mah Aki Cakra ditepakan dadana. Tapi kayan Sarip tanya robahna harita. Kalau kamu lotot jiga nukeun aku urip-urip. Golerkeun kalinya. Aki Cakra marentah. Sarip digolerkeun nalaunan. Ayeuna mah awak Sarip mani leuleus jeung teu usik-usik. Aisyah mencerong bari inghak-inghakan. Atena peurih nempo salaki kitu teh. Aki, abdi tulungan ki.
Kang Salib teh kunaon aki? Cek Aisyah nyusutan si Panon nu teu oleh juu. Daya harti nak dicengcerikan ge. Daya mah kosong ieu. Kosong kumaha aki? Naon maksud aki teh? Aisyah riwas ulah loba tatanya. Ayeuna PKI pula sara sakumaha mistina. Moal guna najan ditarekahan ge. Dangan ngari-kari tu kurungan anak ieu teh. Ceuk Aki Cakra gek biuk teu jauh jeung Sarip anu geus ngajepat. Atuh sararea ngarasa kaget. Lantaran teu kanyahoan losna da tadi teh basa Aki Cakra ka Karajebul, Sarip teh ngutahkeun getih keneh. Kang Salib teh maot aki kitu meureun. Lagi ning ieu mah kosong ieu. Moal bisa ditulungan aki teh lain teh hayang ngulungan. Ngan ieu mah lain tulungan. Ceuk Aki Cakra nyaritana jiga nu asa-asa rek nyebutkeun anu sanyana teh heurin kuletah. Ari Aisyah meninga jenghok gabrug ngarontok ka Sarip bari ceurik bari lihan. Kusarelea teu dicaram diantap sina ngabudalkeun heula perasaan sabab lamun dicegah bisi jadi mamala engkena. Bi Uci sarua ceurik ngan manehna teu kawas Aisyah. Ukur inghak-inghakan bari nyusutan si Panon. Atena sedih lantaran nu dipake gunung pananggehan geus maot, geus puguheun Mansur teu aya bejana deui dan nasibna can puguh karuhan. Sang bisanalila Aisyah pada ngupahan, pada ngebebera hatena, malak Aki Cakra dibere cai, rep Aisyah jempe, ayeuna mata deui cara sasari. Ulah sedih-sedih nyai. Geus we ayeuna mah pula sara sakumaha mistina. Keun da manusia mah kabeh bakal kieu. Moal aya nu megar sara orai. Ari sedih teh mah pantes sabab keur betah di dunya aya nu mawa. Tangtu kana hate teh kurang sugema. Tapi lamun urang geus teu kuat kayakinan kan Maha Kawasa mah. Moal sedih atawa nyeri. Oda sararea ge bakal kieu, bakal mau. Ceuk Aki Cakra ngalalemu hate Aisyah. Atuh geus kitu mah harita teu bisa ditawar deui Sarip dianggap maot ku sararea sabab nempo bukti padahal sanyana mah manehna lain maot tapi aya nu mawa ku siluman anu mawa kuda teh. Kocapkeun isukna Sarip dikurebkeun sakumaha mistina, Aisyah geus sadar manehna narima kana naon-naon geus tumiba kana dirina. Atuh ayeuna mah karasana hampang teu sedih teuing cara anyaran. Pikeun ngurangan kana kasedihna Aisyah ngeblakeun pakaian nu aya dina lemari. Sakabeh pakaian Sarip dibikeunan kana butuheun. Atuh mani panjorewat da aralus. Aya nu sasetel, aya nu dua setel, aya ge nu menta sapatu jeung baju handeup. Gancangna pakaian salomari ledis taya nu nyesa. Aisyah lugina sabab sebagian harta titinggal si jenat dihadiahkeun ka Batul Salembur kalaya nu diberena aratokeun pisan. Waktu nyerelek teu karasa disaprak maot Sarip teh geus aya sataun leuwih harita. Aisyah geus biasa hirup sorangan ukur dibaturan ku Bi Uci. Usahana tetep jalan taya perubahan sarta hartana henteu ngurangan. Tapi dina taun eta Aisyah meunang kabingung. Lain bingung kuna naon tapi ka manehna aya nu datang basana rek milemi kanyaah. Lebar da Aisyah teh ngora keneh. Teu hade lamun hirup larandaan sarilana da loba keneh nu hayang. Eta lalaki teh teuing bener-bener nyaah teuing-teuing mandang hartana sabab Aisyah teh katelah randa beunghar cenah. Dina hiji poe Aisyah ngahaja nyaur Bi Uci arek ngajak badami. Sabab najan sifatna urusan pribadi ge tetep ngabutuhkeun pamanggi anu sejen. Komodida Bi Uci teh geus dianggap kolot sorangan. Aya naon atuh ieu teh nyai? Kitu ceuk Bi Uci ngamimitian nyarita. Bi, kuring teh lelengohan deui geus leuwih ti sataun. Ta ayeuna geus ngalemah, geus teu ngalumas najan hirup sorangan ge. Tapi bet datang di gogoda anu ngaganggu kana katengtreman hate. Nah naon nyai, pagawe loba, sawah lega, balong gede, usaha maju.
dahar teu kurang pake tengu yang mikiran naon deui atuh. Kitu ceuk Bi Uci bangun leueus sabab boga anak pulung teh aya dina kamajuan. Nyili kadinya mah bener Bi, kuring teh aya nu kakurangan. Tapi nu dipake bingung ku kuring mah lain nu kitu Bi, tapi Aisyah bangun asa-asa can wani kenal. Ulah as jadi manehanana can wani dikedalkeun ka Bi Uci. Pek wae caritakeun ka bibi Nyai, tong asa-asa. Kamari teh Kang Darja geus datang deui mani sabaraha kali ngebrekeun niat hatena mani geus teu era-era. Samanehna teh rek mileuleungkeun ka kuring ceuk salagna mah ngajak kawin. Heuy deuh. Nah make kudu susah-susah. Atuh komo kabagjaan teh beuki lengkap moal aya kakurangan. Ari sabab memang kitu kuduna ari ngora keneh mah. Sugane tinu anyar boga anak, mana teman bagjana, harta loba, anak loba, awak lintuh. Moal salah disenang Nyai mun boga salaki mah. Cik Bi Uci harita bungaheun pisan satujieun lamun Aisyah kawin teh. Nya leuheung lamun bener kumaha lamun pangeretan. Jadi jalma mah ulah sok goreng hate, eta teh goreng patut matak ngajauhkeun rejeki. Urang ayeuna beunghar, ulah agul, ulah adigung. Sabab harta mah darma titipan, bisa datang bisa init. Ulah kitu Nyai, sing ngade hate ngaras salamet dunya akhirat. Jadi bibi satuju mun kuring boga salaki deui nya. Doa ka Darja. Nya satuju pisan, doa pisan. Parak jalankeun ulah asa-asa. Ceuk pamikir si bibi mah moal gagal ari kawin ka Darja mah. Bibi nyaho kana adatna jeung lampahna alus bisa dianalkeun. Aisyah harita ngahulang ngadenge kitu. Manehna mah can meunang putusan pasti naha panglamar ti Darja teh tarima atawa ulah. Mun ngagugu kitu wae ka Bi Uci bisi kaduhung jagana. Tapi harita milih sorangan teh bisa teteg hatena sabab ingat bae ka si jenab. Kumaha Nyai? Rek mikir heula Bi. Mah gagabah Bi ah. Nya bener pek pikiran heula sing asak. Ti harita Aisyah mikir berang penting dipikir dibulak-balik, dibawung diutahkeun, ditimbang untung rugina. Akhirna hatena buleud panglamar ti Darja ditarima. Tika catur ngawinkeunana urang kocapkeun geus resmi jadi salaki Aisyah. Darja teh nyaan bisa menghapikeun diri, teu kumaki, teu pangeretan. Malah mah ngabantu ngajalankeun usaha. Nu akhirna usaha usaha Aisyah beuki maju. Akang teh geus lila rek tumanya ka Aisyah tetapi can wani bisi matak jadi mamala. Tapi beuki lila beuki penasaran nya tah hayang nyaho kana kayan dieu imah. Nu sajeun mah kabeh geus nyaho, komo sawah jeung kebon mah geus apal lah kana wates-watesna. Tapi nu sarupa teh can nyaho ieu teh. Ceuk Darja harita dina hiji poe, manehna waleh tumanya lantaran aya hiji tempat nu can kanyahoan ku manehna. Nanyakeun urusan naon Kang Darja? Pekerek nanyakeun mada henteu aya salahna atuh. Ceuk Aisyah hatena teu ngartieun da puguh ka karah harita ngadenge omongan Darja anu sarupa kitu. Eta kayan di imah ieu akang teh nu sajen mah geus apal, malah kapara ge kungsi nincak. Basa kenteng bocor. Tapi kamar nu tukang paranti naon eta teh? Jeung dina hatara dibuka naon eta teh sababna? Ceuk Darja dari anaker manehna hayang nyaho kana Rusia eta kamar. Kieu sanyana mah Kang Darja. Eta kamar teh timimiti dijieun tara aya nu wani nincak, iwal ti Kang Sarip sorangan. Taina ge eta kamar teh tara dibuka. Tara aya nu wani asup, ngeunaan jerona kuring sorangan teh nyaho. Duka naon eta teh? Da perwatakna teh sok sieun wae. Ceuk Aisyah terang-terangan da puguh manehna ge teh nyaho Rusiana. Mun ku akang dibuka, nah moalna naon? Moal jeung we ari wani mah tu kuncina dina laci meja. Ngan mun aya naon ulah ribut, jeung ulah kaduhung mun aya kareuwas atawa aya kan nyeri sabab kamar eta mah sangar. Ceuk Aisyah, urang cobaan lah. Akang teh lalaki pilaku mah kesieun ku kamar. Akang boro-boro kamar nu ayana di imah. Ngajan guhan nu ayana di gunung ge sok diasupan. Komo ieu mah di imah, moalna naon?
Sekedarnya balik terus sengkat maksudna marek nyokot kunci. Jagis kitu leos muru ka kamar tukang nu pantona teu oleh nutup. Dar jagis leuwih ti 7 bulan ayana di dinya can kungsi nyaho kana eusina eta kamar. Nyebarang geus nepi kolotrak kuncina dibuka, berai pantang muka, bus darja ka jero malah waktosna wargi sedena teh nya kapan. Rupina dipungkas dicekapkeun duikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul Silibelaan karangan Kilik Sati Semedang bagian anu ka-32. Pamugi carita Sunda tiasa katambi kalian kabingahan. Insyaallah Silibelaan bagian anu ka-33 dinten enjing dina waktos nu sami pamugi urang sadaya tiasa ditepang daun. Lumansen sim kuring mandina marang ngahaturkeun nuhun kepada sanana. Wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.